Seni Sunda iraha bakal mekar Iraha sana teh kan Moal mekar satungtung urang elmuna adat urang dina olah seni Sunda silih sempat bagi tenya modasana Palawargi kaum dangu mugia urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Anggang dina YouTube Sunda Channel sim kuring salaku juru dongeng di Sunda Channel mangga palawargi minangka ngarojong kana ieu pagelaran dongeng disubscribe heula nya mitra nyalakeun loncengna supados tiasa kabeh wara dongeng-dongeng anu kapayun mangga mitra upami telepat mah dongeng lalampahan Rahman dina bagian kamari teh dugi ka dieu ieu palawargi cobi urang darengukeun heula sakedap buntut caritana supados nyambung teu bari sakedeung nempok foto tadi aing manya kembar mah gerentesna bari rek terus diuk dina kursi deui eta abdi Kang Rahman sareng tilas tunangan abdi nutus teu aya karek ge malikeun awak nyaho-nyaho Anita geus aya tukangeunana Rahman kaget campur kasima rek teu kitu kumaha awewe hareupeunana beuki katempo geulisna sanggeus ganti baju ku baju sare saeutik luhureun tuurna bahana saten warna gading nyuruh pisan jeung kulit anu sakitu bodasna teh oh pok Rahman bari bulaha belehe era kalakuana asa kacergedeleg pisan mirip akang pisan mung ahlakna nu rada benten jigana mah Anita ngomong deui leungeunna ngarawel figurana nu terus dibawa ka tukang prang geus kitu kadenge sora ngagolomprang rarasaan Rahman eta figura peupeus dibalangkeun sok kaluli-luli wae bade dipiceun teh teu lila Anita balik deui bari nanggeui 2 gelas ci kopi dina leungeunna Anita geuning ngarepotkeun emang mah moal lami Rahman basa-basi asa salah ragap ari nyang hareupan awe model kieu teh komo pas marehna ngabongkokkeun awakna neundeun gelas dina meja dadana meuning ngemplong jiga nang tangan disorogot cek Ustad Dasad mah ditingali dosa teu ditingali barang bagus lain kitu lalaki mana oge pasti lilinieun ari nempono kieu-kieu teuing mah Astagfirullahaladzim cek Rahman na jero hatena tah dugi kadinya nya palawargi tungtung dongeng lalampahan Rahman dina episode anu kamari mangga atuh palawargi supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang Bandungan deui sambungan dongeng lalampahan Rahman dina episode salajengna wilujeng ngadangukeun
keak ujug-ujug di luhur aya kekeakan jiga sora manuk. Ari keak teh aya sora manuk jigana gagak luhureun suhunan. Ujug-ujug cepret lampu oge parem deui. Terus sora Anita nu ngarahu, "Mangga Kang, ieu candak abdi oge tos tunduh." Diteruskeun ngaharewos kitu karasa ramokna ngepelkeun kertas kana leungeun Rahman nu terus lempang lalaunan ka tempat becana anu tadi diparkirkeun. Mitra kaum dangu, wanci subuh isukna masih rada poe keneh. Di tempat lain, di Banjaran di lemburna Rahman, tempat pamajikan anak cicing. Tegesna di hiji imah panggung nu leutik campernik, rada anggang di tetangga anu lian, tapi teu sababaraha jauh ka jalan, teu sabaraha jauh ka jalan desa nu masih harita mah masih tarinjul batu barangkal. Kapireungeuh aya lalaki nu awalna mah lempangna rencepan jeung rada culang cileun kaluar tina panto imah nu tadi. Tapi sanggeus deukeut ka jalan lempangna ngagancangan terus asup kana mobil sedan nu karek cikeneh oge datang jigana geus dijangjian ti awalna pikeun dijemput. Awewe nu bieu nganteurna ku teuteup oge terus nutupkeun deui hordeng jandelana. Asup ka kamarna deui, kekedengan deui sakedeung nepikeun ka moletekna panon poe jeung di luar aya nu gegerowan sora budak leutik dijajab ku awewe kolot nu ditiung samping sarung. Rada tarik dibarengan ku keketok panto make ramona nu laleutik. "Nya ke kodong," jawab nu di jero kamar sarua rada tarik bari ngoloyong ka hareup mukakeun panto keur anakna nu tadi peuting ngahaja dipihapekeun. Sina mondok di imah ninina nu teu sabaraha jauh ti dinya. "Make baju naon ke ka sakola teh, Neng?" Saterusna nanya kitu dibarengan ngusapan sirahna budak. "Nani, mama rek baliknya. Rek balik." Can ge ngomong deui di luar kadenge indungna ngajorowok kitu. "Nya mah nuhun," jawabna nu terus nuntun budak na ka tukang rek sakalian dibawa mandi sama meh manehna indit digawe ka bojong loa. Si bapak ayeuna bari dongkapnya, Mak. Nya. Asik. Rek nyongkeun dipangmeserkeun sepatu jana bahandapna soek sia, Mak. Nya. Mak masak naon engke keur bapak? Teuing atuh Jenab. Nanaonan teh bapak we bapak. Buah bukaun duit, buah henteu. Meuli asakan we da warung mati tuh, di warung mati pandirinya ge sagala aya len. Nani teu ngenyakeun deui tapi ngajawab begitu rada morongos da sok kesel mun budak geus ngomongkeun bapakna teh sok terus nyorocos sagala diomongkeun.
Kitu deui jeung anakna Jenab manehna ayeuna mah geus ngarti mun indungna geus merongos bari melotot mending cicing. Damun ngomong deui geus pasti leungeun indungna ngagelepak kana sukuna. Nyerina ge lain sakedeung jiga minggu ka tukang. Gara-gara manehna ngurihit hayang meuli kerupuk kemplang, sukuna diteunggel nepikeun kaya tapakan atuh ngagelempeng geuneuh. Matak bejakeun ka bapak sia Jenab. Mun mere duit rada gede gitu, ongkohna sia bisa dahar seueuh oge geus untung. Geus kitu sok mang nyerikeun ku basana anu mindeng kasar. Ngahina wae ka bapakna teh anu kumanehna mah dipikareus pisan, sok diagul-agul ka batur sakolana, sok diagul-agul ka batur sakolana. Yen Bapak Rahman mah kasep jeung gagah. Poe ieu ge matak beres di baju gamis, manehna terus we indit sakola. Teu minta bekal heula jiga batur da nyaho tong borok mah mere nu puguh mah malah engke disengor deui. Mun balikna berang keneh dahar minta ka manini, emak mah moal masak da balikna oge rek peuting. Samemeh indit kadenge indungna ngajorowok kitu ti kamar. Nya maknya Jiga biasana Jenab ngajawab begitu, kabeh kudu dinyakeun. Mun henteu pasti indungna ngudag bari ngawas-ngawas jeung mamawa pakarang sapu nyere. Manehna terus lempang nepi ka simpang. Didinya babaturanana biasa sok silih dagoan. Mun geus ngumpul karek ngabring ka sakola bari nyaritakeun pangalamanana. Sakapeung diselingan ku sempal guyon ngan Jenab bungkul nu tara loba nyarita teh. Komo ayeuna manehna kudu mikir engke kudu ka sawah belah mana nu can dirambetan, nu eceng na loba keneh, sawah mana nu mecek-mecek ngarah mun nyair kini-kini atawa impun bisa bebenangan eukeur dengan dahar engke balik sakola. Indungna memangna oge jiga nu geus sangeuk ngurus anak. Mitra kaum dangu, indung namah nyaeta Nani, pamajikan Rahman si tukang beca anu gawena di kota. Sanyana atuh sapopoe gawena ngan ngoprek beungeut weh. Sagala dibeli, timimiti kosmetik, vitamin, nepikeun ka senam di balai desa tara kaliwat. Nani cenah awak teh asa meuni hogel euy ngeusi Jawa kinclong. Nani cenah deui maneh make wedak naon geuning asa tambah bodas ari rajieun ka tempat senam teh kitu. Irung teh asa kembung da lain hiji lain dua nu maruji mun manehna tambah geulis teh. Jarang dipake meureun cenah da si Aa Rahman mah merantau euy. Balikna sabulan sakali gitu. Malah cek Ipah ngomong gitu bari ngahahah gitu na teh. Jika nu nebas kamelang ku sieuna kanyahoan mun ampir 3 poe sakali. Aya nu sesalenepan datang ka imah Nani. Omongan Ceu Ipah nandakeun mun urang lembur can aya nu curigaeun. Harita pas dikitukeun teh atuh nyangkin reug-reug we hate Nani.
aman kita cek na jero hate na bangun reus terus seriletik mun inget basa tadi peting oge awak nages di kekayak kudengen kitu oge Rahman teu curiga na naon-naon waktu jam 8 pamajikan anak karek balik kocapkeun Rahman geus nepi ka imah ye. Rahman sorangan tadi nepi ka imah teh jam 5 sore ongkohna waktu papaliwat jeung pamajikan di tengah imah bajuna bau keneh coklat napel kabawa di tempat pagaweanana. Hor, jam sabaraha maneh nepi? Cek Nani nanya na oge munah maneh jeung saperluna saperti biasana ge kitu. Jam 5 Ari si Jenab geus ti mana tadi beurang? Ieu sirahna meuni bau panon poe kieu yeuh. Tapi tambah eueuh piobroleun Rahman nanya kitu bari ngusapan buuk budak nu keur sare dina lahunanana. Ye teuing atuh Akang. Pan nyaho sorangan. Urang mah digawe. Nanyana ka emak gitu. Atawa maneh jadi sudagar geura ngarah aya wae di imah ngawaskeun budak. Ngan kitu mun sakalian diajak ngobrol jawabna sok sabulang bentor piteu ngeunaheun mun diasupkeun kana hate mah. Mana duit? Geus dahar can. Urang meuli angeun waluh weh jeung gorengan teri sugan aya keneh di mati. Terus tara poho nanyakeun duit nu terus ku Rahman dipasrahkeun kana leungeunna. Tah kabeneran boga milik. Nu 2000 na belikeun sapatu si Neng Jenab. Bulan kamari ngadu sapatuna sok geus soeh cenah. Kieu mah lain boga milik. Hi, duit sakieu milik cenah. Duit sakieu milik, lain milik sakieu mah. Ye Kang, dengekeun yo. Resiko mah angger nitih keneh 100 sapoe. Ilaharna lilirna hirup teh ari pangaruh sakieu wae mah. Rek ira lilirna hirup teh ari pangaruh sakieu wae mah. Nani, ari maneh sadar ngomong kitu teh? Eta pan leuwih ti gaji maneh. Ongkohna mun maneh kudu nyaho mah sakitu teh ladang luat layat kesang jeung ngentelkeun peujit salaki deuleu. Disapirakeun kitu mah Rahman nu biasana sabar kasinggung oge. Hei Kang, cing atuh. Karak oge pamajikan rek ngomongan deui. Rek ngomong deui Jenab lilir. Atuh ngomongna teu jadi. Rahman terus ngusapan deui sirah budak jeung nepukan bujurna. Bobo, cing tibranya gelis jimat bapak. Gerendengna diteruskeun nang ning ngahariring nepikeun ka budakna sare deui. Sok sare deui gelis. Cep. Gerak sare. Kitu jeung kitu we Rahman hahariringan. Geus katempo Jenab beuremah regeyang wae ku Rahman di pangku jung cengkat dibawa ka kamar. Awalna rek niiskeun ka keuheul matak peuting eta Rahman ngabaturan heula budak sare di kamar. Tapi ku bawaan capek manehna kasarean bener
ngekepan budak nepikeun kaisukna. Jam 8 harita manehna hudang dina wanci haneut moyan pamajikanana mah geus eueuh di imah ngan di kamar ninggalkeun surat nu ditulis ku patot gambarna si Neng Jenab eusina teh. Kang, abdi kamari dititah bos kudu lembur digawe. Sameme balik deui ka kontrakan. Mana mandian heula si Jenab. Abdi balik peuting rek sakalian mang meulikeun sapatuna teh. Kitu eusi suratna ti Nani. Rahman mang handeuleulkeun. Tapi rek kumaha deui atuh. Sadar manehna jalma susah dibalikeun deui ka diri sorangan. Meureun matak pamajikanana kitu oge. Lantaran manehna nu jadi salaki teu bisa minuhan kahayangna. Manehna harita ukur bisa ngoloyong ka tukang tuluy wudu rek nyumponan salat tobat lantaran tadi geus ngaliwatkeun kawajiban salat fardu subuh nu dituluykeun ku salat duha. Neda kanu kawasa cing parek rezeki jeung nyalametkeun keluarga dunia sinareng akhiratna. Tuluy teu waka-waka cengkat manehna sila reke pisan bari panona peureum. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis sakaratil maut wa najata minan nar idal hisab amin amin ya rabbal alamin. Plong rarasaan hatena rada ngemplong. Terus ngaganti baju budak ku baju nu rada alus rek dibawa ku manehna dahar sate jeung gule Mang Aep di stasiun Banjaran nu katelah ngeunah ditambah tempatna anu tumanina. Bapak wina enjing atunya. Dina keretek balik dahar sate Jenab ngomong gitu. Ramo laleutik na nyoo gado bapakna nu kasar ku jenggot da anyar dikerok. Pak, enjing jajabkeun heula Jenab ka sakola. Bapak pantau acan kerang sakolana di mana hayo? Can oge bapakna ngajawab. Jenab geus ngomong deui ngan ayeuna mah manehna bari turun tina lahunan Rahman diuk dijok hareupeunana. Entong atuh bapak pan kedah ngumpulkeun cicis keur meser acuk saragam. Neng pan 2 bulan naik kelas sanes moal gentos kitu saragamna. Dijawab kitu ku bapakna. Roman Jenab jiga nu sedih netep beungeut Rahman ngira-ngira naon wae nu dipigawe bapakna di Bandung nepikeun ka kulitna jadi rada hideung jeung bajuna unggal tepung can pernah katempo ganti. Acuk bapak geuning ieu wae Pak. Dasar budak. Manehna jika geus poho kana pamenta supaya bapana balik isuk teh ayeuna geus nanya nu lain deui. Kin sasih payun acuk bapak gentosnya. Bapak rek meser acuk pangsaena.
Jenab miring atuh. Meserna di toko Jaya. Tong di Lebet Pasar. Bararau siapa? Jenab langsung motong omongan Rahman. Atoh engke bakal nempuh bapana Ginding. Nya sareng Jenab, sareng Jenab, sareng jimat bapak meserna. Rahman bari nyeureut seuri ngomong kituna teh. Terus mangku budak awewe kanyaahna didiukeun deui dina lahunanana. Diciuman pipi jeung buukna nu ayeuna seungit da tadi isuk dimandian ku manehna make sabun. Kege samemeh balik ka kontrakan budak teh rek dikuramasan heula make lebu jarami ngarah leuleus gampil di sisiranana. Jam 4 sore-sore wanci tunggang gunung boa encan meureun Rahman balik deui ka kontrakanana ka Bandung. Memang sore keneh da engke rek nyeusehan heula baju urut ngabecana nu geus 3 poe dikeeuman. Poho can digiles manehna hariwang bisi kacai meutingan. Jenab oge tengah halang-halang. Bari masih sono oge kanu jadi bapak. Tapi sahenteuna poe ieu mah manehna ngarasa bagja. Da geus dibawa nyaba heula kajengan saukur kahareup dahar sate jeung gule di parapatan. Heueuh dahar gule jeung sate anu sakitu ngeunahna. Ceuk jeung ngadenge engke cenah nu jadi bapak rek ngajak deui nyaba balanja bajuna jeung baju saragamna. Sanggeus karetek nu mawa bapana leungit ditungtung panona. Jenab oge asup ka imahna bari sababaraha kali nempuan duit kertas 10 perak warna coklat. Tong wawartos ka emak, sumputkeun keur nambihan jajan nu ti emaknya. Kitu pok-pokan bapakna basa mere duit ka manehna. Serengeh budak leutik seuri waktu inget papagon bapakna kitu mah. Bapak nu sakitunya ka manehna. Duit diasupkeun kana tas sakolana. Geus kitu manehna ka dapur ngahurung-hurungkeun lampu tempel jeung lampu cempor. Diriungkeun heula hareupeun hawu kek balik ngaji ditajung karek ditempelkeun dina bilik imah. Tapi harita nepi ka balik ngaji indungna can balik-balik. Ditungguan nepi ka rengse Isa oge teu embol-embol datang. Di luar poek mongkleng sakapeung kacaangan ku kilat nucing jorelat. Jenab ngajanteng we di hareup noong tina hordeng. Ret ngareret ka luhur langit hideung kacida. Manehna mimiti aya pikiran mondok di ninikna, tapi sieun di jalan kapegat hujan jeung sieun mun indung nangke balik kumaha tong dikunci kitu. Uluh mun teu digaplokan mah sukuna ku sendal. Tapi kudu kumaha
manehna geus mimiti sieun sorangan wae di imah budak leutik teh. Sieun aya nu ngajung jurigan pikirna. Matak terus we manehna asup ka kamarna ngurubunkeun samping sarung sakabeh kana sakabeh awakna. Manehna kaluar Cimata ceurik neung teuingeunkeun ka indungna, neung teuingkeun ka indung nu indit isuk jedur nepi ka peuting jeder. Wayah kieu can balik-balik. Jenab sapepeuting hampir teu sare. Nungguan nu jadi indung nu teu balik-balik nepi ka isuk na Jenab indit sakola bari masih nahan tunduh. Indung nu ditungguan balik teu katempo kalangkang na acan. Nu ditungguan tang tuwae moal bisa balik peuting. Dati beurangna indit-inditan jauh. Dangah diuk di jok hareup. Mobil PW kombi warna bodas disupiran ku lalaki gendut nu leungeunna sakapeung ngopepang kana cangkeng atawa pingpingna. Sakapeung ramona mulbus asup ka jero rok anu dipake ku Nani bari diutak-itak. Nu harita Nani rek indit ka Cipanas Puncak, rek kapilana Padodi importir coklat nu geus 3 bulan ka tukang remen ngahaneutan tiisna peuting. Teu langsung balik isukna teh langsung ka Cipanas sekalian nyai-nyaian sakotak sawahna nu kadang nelara retak kagaringan. Lalaki nu bisa ngamomoy oge ku kasenangan dahar di restoran mewah, mang meulikeun baju alus jeung duit ratusan ribu nu kumanehna disimpen dina lomari nu tara poho dikunci. Ngarah tetep jadi Rusiah ti salakina nu ukur bisa ngarasikoan 2 atawa 3 ribu sabulan. Rusiah nu bakal dibuka dina waktuna mun lalaki nu keur nyetir gigireunana kedal basa rek ngawin manehna. Waktosna saep geuningan mitra. Cag urang tunda heula hanca dongeng lalakon Rahman dugi ka dieu. Gesan isuk pageto urang tuluykeun deui. Iraha cenah mang kin upami saglarupina parantos rengse ku Mang Anggang dibewarakeun deui dina tab komunitas Sunda Channel. Kumargi kitu mangga anu teu acan subscribe enggal subscribe supados tiasa manco dongeng salajengna nya nu kapayun mitra. Para wargi kaum dangu satia anu parantos komentar mangga ngahaturkeun nuhun kana pangrojong para wargi sadayana oge anu tong komentar oge nuhun oge nya mitra. Saha cenah mang eta nu komentar minangka apresiasi ti Mang Anggang kanu komentar cobi ku Mang Anggang diaoskeun komentarna nya. Cobi-cobi kayak ku Mang Anggang ditinggali heula mitra. Potret manehna nu katampa minggu kamari di pikuran disimpen di HDHD.
Alhamdulillah hadir manco dina carios enggal hanupis dongengna sok mangga dilajengkeun mang saurna. Saur Ibu Mainah nya hatur nuhun Ibu Mainah. Aya Ibu Noneng Nurhayati alhamdulillah hadir mang. Assalamualaikum saurna oge tiasa ngadangukeun deui dongengna saurna kitu nya hatur nuhun. Kanggo Ibu Noneng Nurhayati, kanggo Ibu Rohani Jamhur alhamdulillah hatur nuhun dongengna cep anggang sami-sami. Upami ku Mang Anggang diwalar komentar diwalar deui nya. Assalamualaikum Mang Anggang, kamana wae nembe muncul deui geuning. Mudah-mudahan sehat salawasna. Abdi nu ti Wana Herang Bogor cenah Pak Edi nya Pak Edi Suryadi hatur nuhun Pak Edi. Aya Ibu Sari Rosyati, Ibu Sari Rosyati dago manco manggang tah tetebihnya kalembang dago macakatnya. Hatur nuhun. Aya Ibu Rina Asrapul Nur Islami Najur, alhamdulillah wilujeng siang kasadayana alhamdulillah. Tos medar deui dongengna diantos mang sauna hatur nuhun Ibu Asrapul anu kasayanana nya. Aya Ibu Wiwin Tasubang manco saurna hatur nuhun Ibu Wiwin. Aya Ibu Isuliani manco hadir manco Mang Anggang saurna nuhun. Aya Ibu Eni Suhaini Batam hadir Kang manco nuhun ka non tah teka tingali nuhun tos nongol lawas ngantosan mohon sami-sami Ibu Eni Suhaini mohon mangga. Aya Ibu Haji Neng Alika assalamualaikum bismillah alhamdulillah tos mendar carios enggal hatur nuhun Kang sehat selalu mohon sami-sami Ibu Neng Alika. Aya Mamahna Andri Maulana Karawang tah Maulana Karawang alhamdulillah hadir mang sauna hatur nuhun. Aya sada ikin lah sekedap nuka tanpa minggu kamari di pikuran disimpen di hati. Aya Ibu Neni Supriyani alhamdulillah tos aya di dongeng enggalna manggang sok derah manco sauna hatur nuhun Ibu Neni Supriyani. Aya aya Kang Rudi assalamualaikum alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng Mang Anggang asa kusono tos sababaraha dinten teu ngadangu suwantena Mang Anggang. Mugia Mang Anggang aya dina kawilujengan tur dipapain kesehatan amin. Hatur nuhun wassalam Cibinong Bogor. Hatur nuhun Kang Rudi anu pangrojongna katampi doana kalian kapingahan. Aya Dede hadir mang orang Ranca Manyar teh Dede mohon hatur nuhun Dede. Aya Bapak De Sukarna hadir Mang Anggang nuhun. Aya Ibu Ratna Komalasari alhamdulillah dongeng enggal Mang manco saurna hatur nuhun karena pangrojongna Ibu Ratna Komalasari. Socan imut tetep sagala ngan keur kuring Mung sakitu heula nya alawargi mangga kanu sanes bilih bade ngintun-ngintun salam tulis we di kolom komentar gratis supados komentarna tiasa nyarengan dina tungtung Mang Anggang ngadongeng. Hatur nuhun kasadayana pangrojongna pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kasarametan berkah rahayu. Oge hapunten bilih aya komentar anu teu acan katerbitkeun insyaallah dina dongeng salajengna ku Mang Anggang dibewarakeun hiji-hiji upami waktosna teu cekap Mang Anggang ngabewarakeunana dina konten Mang Anggang anu sanes sesuai urutan tanggal komentarna. Nya mitra kembang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Beraya berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajirindi
besian lulurung batin Sunda